Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pun sapun kadang wargi nu sami linggih hormateun simkuring kalayan asmana Bapa Ade Suryana salaku besan ti pihak panganten istri. Numutkeun simkuring rupina bae henteu aya ucapan anu langkung utami sajabi ti bismillah damel wiwitan, alhamdulillah damel wekasan, tawis bakti kanu maha suci, tandaning syukur kanu maha agung ka Allah nu maha kawasa nu ngawasa sajagat raya. Pun sapun ka para sepuh nadawidi ka para wargi simkuring ngalarat sapun nyimpai laratan pun anak tos janji pasini nu bihari pasang subaya anu baheula kiwari rupina laksana kauntun tipung katambang beas ngadahup ka bale nyuncung. Jang adi simkuring sakula wargi ngalalengo ti bareto liuk ngidul liuk ngaler sok inggis halangan datang kalayan kersaning Allah nu merebing alam. Simkuring sakula wargi bingah anu taya hinggana asa kagunturan madu asa karagragan bentang ku ayana hidep cunduk dina waktu nu rahayu ninggang mangsa nu waluya. Nitih wanci nu mustari malati ligarna ati campaka mangkak nadada balebat mangsana siang pakait patali asih pasini urang buktikeun subaya urang nyatakeun ngadahup ngalaki rabi. Jang adi kalih Neng Siska simkuring nitip kahidep duaan dina ngambah sagara rumah tangga sing hati-hati sing tiasa narik birahi salaki ngadodoho kasono bojo kitu papagon agama sanes istri luas lewas ka pasar salaki gandang keur bagadang mun peta kitu tangtos rumah tangga bakal barantakan. Naudzubillah summa naudzubillah. Pangersa besan jaler istri miwah sakula wargi kasauran panyeren ti kersana bapa besan tadi parantos kasaksen simkuring kalayan asmana besan ti pihak panganten istri nampi kalayan astakalih disimpen dina koloning ati sanobari sok sanaos angkat ngagandeang mana komo bari angkat nyacat babantayan bari rebo kururuba angkari bungku tanggungan dijajak ku doa rama dipayun ku restu indung diirid ku kadang wargi diaping jaga kamelang. Jang adi miwah bapa besan sakula wargi lain jingjing bawa anu diharap tapi jirim pribadi hidup anu respati anu jujur jeung rancage. Daun jengjing jeung sanawa aya hileud dina karanjang teu nanaon teu jingjing bawa asal eta we nu buleud jeung panjang. Punten
maksad nama buleud kanyaahna kitunya. Amin atuh. Buleud kaimananana, buleud niatna. Terus panjang teh naon? Sing panjang lengkahna, panjang pangharepana, panjang jejehana, mudah-mudahan ku eta cacandakan hasil naon rupi anu dipimaksad. Sajabiti eta pidoa anu kasanggakeun mugi-mugi ngadahupna jang adi kaneng Siska ieu sing leres-leres panyeluk ti Rasulna kudrat tinu Maha Kawasa. Runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak, kacai jadi babakti kadarat jadi ibadah. Sing mulus rahayu terus nanjung, ngarunggunuk kaya hunyur ngarandakah kaya bayah, ngarendekeh kaya sereh. Sing pahit daging pahang tulang, sing seungit arum wawangi, sing jembar panjang laratan, salamina aya dina ridoning Gusti Yang Widi. Ulah amprok jeung sorog nu matak kagok, papangge nu matak hese, sing dangkal pokona mah suwe apes geus karandapan ku emak jeung bapa hidep mah tinggal lempang dinu lempeng waluya salawasna. Pamungkas ka panganten palias poho ka asal, poho ka bagal, poho ka ajal, sarta sing inget kajimat jatining waluya, ngalengkah bawa bismillah tatandang binarung iman, rancage migawe pancen, ditameng leber wawanen, kakolot hormat tilawat ka nagara komabaha, ka Allah sumujud taat. Pamungkas kaki besan jalan istri miwah kasadayana, simkuring neda agung cukup lumur neda jembar pangampura, wireh seueur pisanggem anu kirang lempeng, carita anu kirang merenah, nyarios sabolong bentor paripaos, tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan, hampura anu kateda. Mugi-mugi ieu pertemuan atanapi silaturahim teh masing jadi pangait kawargian, panyancang bebarayaan ti dunya dugi ka akhirat kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.